Leung ece mah aya kangkung. Teu dora kaya henteu eta mah nya mangga-mangga wae bade pamiskin-miskin gitu. Dan geus pada terang ieu nyebut komo urang mah dahar ge jeung kangkung. Kadituna teh atuh tinggal jual tak emas cenah. Eta mah geureung merenya hiburan lah, hiburan ibu-ibu. Hari bapak-bapak mah datara nyaritakeun dahar nya, jarang gitu. Jeung naon we ayana, ngan mun eueuhna naon meureun? Ngadaknya. Lawan deui ku pamajikanana. Cenah teh dibere cenah. Tos. Al-izalatu patonatan mutamal mila. 2. Kuwareg teuing dahar tadi hiji bakal ngaberatkeun kana awak anu kadituna teuas hate berat narima papatah hayang wae nemalan. Nomor kadua izalatu fatona ngaleungitkeun kana kapinteran. Kumaha maksudna leungit kana kapinteran teh? Ilmu nu aya jarang dipake dalolobana ilmu nu dipake teh ilmu keur ngelehkeun obrolan batur asal meunang we kapinteranana leungit. Nu kadua kulantaran nu berat awak mah berat dibawa ibadah teh, berat dibawa maca Quran teh, berat dibawa tadarus teh, berat dibawa ngaji na teh. Kapinteran nu aya leungit da teu dipake, anu can aya ge teu beunang datara ngaji. Mantak pantes ku waregna dahar waregna nginum awak berat hate teuas kapinteran leungit. Lain kapinteran pinter ngobrol nya da urang ge sarerea ge jarago ngobrol mah ngan obrolan urang terkadang didasarina ku nafsu nu penting menang sanajan terkadang masuk ngareuheutan atuh ngaraheutan hate batur. Ari geus teh hanyakal urang ngobrol kitu rek menta hampura gengsi bae cenah. Tamantak kedah dijaga ya. Eta teh efek tina naon? Wareg teuing dahar tadi dieu tadi pujismin an ibadatin. Awak teh berat lamun dipake ibadah jadi lemah nya dipake ibadah teh. Aduh ieu teh seberat-berat teuing rek salat teh. Berat. Tapi lamun teh mah anu naon mah ieu aya bantuan 10 juta kedah dicanak dipakawin. Wah, hampang ieu mah nya. Tah eta teh ciri naon beratna dipake ibadah eta teh mungkin wae tina loba teuing dahar. Mungkin sanes efek benar-benar tidinya sanes tapi mungkin tina loba teuing dahar. Bahkan loba teuing dahar teh jalbun linaumin narik-narik kana tunduh nunutan weh di dieu ge nya. Buat teuing loba dahar eta teh buat teuing nya. Can dahar atawa? Can dahar ngan tadi geus jajan leupeut 5. Tunduh we pangintennya ulah suudon ka batur teh ngan biasana loba dahar narik-narik kana sare. Kulantaran kitu teh kumaha? Loba dahar teh mantak berat awak, mantak teuas hate, mantak leungit pinter, mantak lemah awak lamun dibawa ibadah, mantak narik kana sare. Fahzaron hu ku urang kudu dijauhan. Naon teh? Loba dahar. Lain berarti sahuap sing mejeunna we nya. Tapi da lebar cenah ieu empal jengkol. Tau atur-atur we nya da. Minimal urang teh tos terang, ari tos terang mah
bade dilakukeun mangga bade di dah mangga eta mah nya lah kawas teras beres ta masalah daharnya nu penting urang geus terangnya bahwa loba dahar teh narik-narik kana naon loba karugianana cenah urang mah kajian teuing kunuh urang mah kajian teuing berat awak urang mah nu penting dahar ngeunah hese hayang dahar ngeunah teh mangpang meungpeungkeun ngeunah mangga eta mah teu aya nu ngalarang di dieu oge ngan ngawartosan wungkul teras kul ba'da dzalika lisuhadi li ta'atin summan tabih qabla zawali tasallula dina tiap poe teh kudu nyempetkeun waktu memeh lohor teh dipake sare semua ayatnya dan memeh lohor mah keur gawe urang mah di mana di kebon, di sawah, di rumah jeung kebon teh akurnya. Padahal anjuranna mah memeh lohor teh sakira-kira 10:30 eta teh alus pisan dipake sare. Kebeneran urang mah tukang sare cenah aduh. Alus pisan dipake sare eta teh. Lisuhadi litoatin sare memeh lohor sekitar 10:30 ngan peda suman tabik qobla zali ngan pas lohor atawa sakedeung deui kana lohor eta jalma kudu nyaring 10:30 sare 11:30 nyaring eta teh alus pisan kana kesehatan minimal urang mah apal nyakeun we tarara oge da teu wajib ieu da urang mah memeh lohorna keur di mana keur di pagawean bahkan nepi ka asar sakapeung mah ti iraha teh kita subuhnya eta teh mangkatna teh jam 5 ayeuna mah subuh teh baru 4:30 ge buat geus marangkatnya. Nah, saya nama bobo meme lohor uga sakadat deui kana lohor sae eta teh tasallula sae pisan kana badan awak bisa sehat awak bisa bugar awak bisa naon bisa lancar dina lain pertanyaan atuh pencernaan pusare samemeh lohor